Boga gabah 2 karung deui ya aing lah. Anak parawan aing manganing bareki daharna. Aing mah rada mikiran ya bisa tercukup doang ya. Mana aing nek leumpang deui ya ja kudu nyarjeng jajanna ieu. Kuari ge laruh ya budak kamarana boy sarade meur. Aing teu leumpang deui aing ka Jakarta ya. Anak aing teu boga jeung jajan-jajan acan. Ja kukumah ge aing kudu leumpang ya lain ku temelang ya ka anak. Oro si aing. Iya baheula mah ya. Embe nu aing ieu lah tandukna ya. Bah, pokona mah panggedean ya. Dibelah dia mau rumah untuk bubuhan karunya aing karena parawan aing eta nu 3 jata nu hiji lah puguh keur acara ulang tahun hayang ditiungan gitu ku bakakak meplen mentage dikuncit kolot mah eleh deui bae atuh karak sabulan lain di imah canggang rokok geus modal kieu lah mun nu kaerang-erang atuh aya 2 bulanna bae atuh teh tumbe aing kajual nu diburu eta. Baru mau enak ya, udah berangkat. Bah, sedap nih kopi. Lain kamar anak-anak aing ieu nya, tiluan. Pugunya kolot naik lelempangan, kalah malabur tekanan ieu. Geus dibeja-bejakeun ti keur peuting ulah ka jarau. Lain badeng kanu babaturana ya anak aingnya pira koe mah lempang satiluan jasa sekolah ka ditu mah moal mungkin ja di lockdown keneh. Naksir aing di babaturana sakolana tetah. Moal anak koe kudu disiari. Moal anak koe kudu disiari ya. Ngan dia aing nek lempang ka Jakarta ya sendal ya pasti nyusul nu bogana ieu. Dititipkeun ka anak aing nauh ngarade meureun budak. Gun mangeh jelema yang di dinya di nu tetangga tah titipkeun ku aing. Soalna nu bogana ieu pasti hokeun ya, sendalna bagus ya, bermerek ieu, Eger. Aing mah tak kabeli-beli acan nih sendal kieu. Tapi iya mah babaturan nama iya doangna di jero ya si budak ya. Tapi dikunci pagarna doangna selesai di maya lain kami belah mana ya budaknya haruh aing pan terpenting ku aing dikono-konokeun eta budak bahwa aing eta nek leumpang ku ieu jadi ulah ka jarau ngarade be pagawean aing. Kayak di ulah dikerokan be, jamal bersih. Cik saha dia meni herang gitu tak dulu. Jelema goreng ge deh hari dibersihan be mah kadeleuna rapi. Pasti bigang ge bogohon. Kadi beungeut aing ngerik ya supaya bersih. Dek tok. Atuh aing mah geus bersih. Ulah kudu dikerok deui. Ning mah dek supaya yang nama ganteng mah tadi hari geus dikerik mah ku aing. Nah je bapak si Ase tak nu kemarin malah doga aing. Wah, badeng nyaran aing dieu nya. Budak, oleh dek. Main nanyakeun. Tapi tak budak kalah lalumpat. Pugu aing nek nanyakeun anak aing. Curiga yang badeng jeung budak eta anak aingnya. Eta budak naon eta ka ditu? Lompatan aneh.
Lain tak budak kamar ngajak naik tak hari aing kasai nanya ke naik jauh sesa. Mana kudu nitipkeun sendal aing. Iya. Nang tunjuk itu. Lain, kula nek nanyakeun. Henteu ka kula mantanyo teh. Engke langke, tenang. Iya, dengekeun. Pan aing nek ka Jakarta, iya. Jadi ieu si sendal kamari anu maling kacang ka sawah aing. Sendalna katunda. Tah jadi ieu bisi anu nyusulan ka imah aing kan aing lempang ya Jakarta. Sar nyusulan mang. Atuh engke ge aya sugan aing nitip we ka dia ya. Nya. Cuan leungit ieu. Pan anak aing eueuh. Ya, jadi ieu ke si sendal lamun anak aing geus baralik panganterkeun ka imah. Ulah hoho tepuk di dengen to. Didenget. Kenal ya anak aing nu panggelis di dia masa tiluan ge. Oh, kenal tuh, panggelisan. Oh, aing kenal mah. Tah aing geus paham dia nya. Tah aing kuari nitip bener-bener ka dia nya. Cuman teh dibikeun ka anak aing. Kayak dibikeun korang. Nu bogana mangke ge nyusul, karena aku teh nyusul jahokeun kana sendal. Tah aing nek berangkat dia kuari, cuman akeneh mobil nu ka Bogor. Jauh amat, Bang. Atuh lumayan. Ayo. Cuman paunya. Atur nuhun. Aing apa dia anu atur nuhun? Mas, kumaha kakak bae mah. Tapi lumayan bagus ya. Jeung anjang daripada nu aing lah ya. Soek gila. Aduh, aing tinggal untungna murni ya. Yang jakal ngan sabeulah iya. Coba mun aya dua. Sangat gaya aing yo. Kemana kepenting malam minggu kan pas bae. Aing tunda bae kok teu lah. Aing bisa leungit ya orang titipan batur ya. Budak teh jelema mana, Dek? Mudah-mudahan teu budak teh jelema, Dek. Mang, kunaon kitu sen ka jelema tadi? Dia mah Dek teh nyaho ni ceritana. Lamun diceritakeun yang panjang, Dek. Mang, kumaha kitu ceritana? Coba ceritakeun. Kieu Dek ceritana. Aing kamari nganjang sore-sore. Neng tepat yang panggil ya. Yang panggil saya dia. Jeung si kuning. Neng ari eta sa? Bapak, Gerak kecil. Bantuan ngejo eta dari ka itu. Nongkrong di luar bae burit. Lain perlu non dia ka dia. Gua yang papang hiji nu kuning. Ulah basa-basi dia nanyakeun si kuning segala macam. Ngomong bae dia nek nganjang ka anak aing. Gua mau mang nganjang. Lain wacing nganjang ieu mah geus burit, wancing ngejo. Balik dia kitu. Balik ke pokoknya dia. Nek balik. Tengah wanci dia doang di bepet nganjang dia. Mang. Oh, dia kan nongeng kan? Tah. Oh, dia bangsat puang. Nah, gitulah Dek ceritana. Ngartiin teh dia. henteu. Pagori dia. Suguna emang ngadengekeun neng kebal-kebal carita. Abah ngomong jeung tunggu lain jadi dengekeun. Mang, kapan dipicen kadinya? Jujur teh gunan gitu. Bisi katinca ku budak leutik. Moal tuh Dek, teu dia betul ka budak leutik. Paling ya kolot lewat ka dieu mah. Hayu bisa disusul nanti urang. Naon? Mun laku kue midak dijual ya. Aina si Black kemana perang saing mah ya? Kebenaran kuaing ya itu jalan mana tuh? Guna ada saya tahu kehidupan numpang. Guna ada Black numpang ingkluk gitu. Ari dia kuno cengar-cengar bae Om. Ang sering di kamari dia nyeker we sabelah make sabelah ento. Aduh aing. Wah, dia mah gagal deh kemarin sebelut sendalnya ditincak pohoan bersama jawara. Atuh Black gambar jeung sieun aing, bari jeung tengah aja katincakna. Laju urang na ka mana ieu Black? Atuh nyusul sendal aing ka ditu. Ka mana? Tuh ka ditu ku jawara. Aing sebelum Pasti namanya bae ditu ya. Ayo. Black, nonton peres teh dia nyeker gitu lah. Kalau yang kita purus mi. Jam sini cak beling. Mau tuh. Kunan dia. Kunan. Suka yang cek beling ya. Aduh, kain ge. Black, beling ketiga coba hang ngoreng, Black. Nanti suka yang tis ya. Angkat. Black. Aslina parah ieu mah.
bener deh, Om. Tengok udah dia. Tengok. Baduh. Black. Nah, jadi kotor. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget dia. Emang gari lah nanti kotok Black. kan. Oh, jadi ibling mah Black yo jauh. Baik, mun tinjak beneran nih Black. Surian dia. Black. Jadi sok bae nya ka ditu nak. Kenal gitu dia. Aing buka perlu lah jam hadi lah jam 5. Oh kadiknya. Oh. Besok barang itu ya. Oh. Ya. Dan mau cara kanan ku bapak orang ulin bae. Tinya jangan nyiapkeun kejo jeung bapak. Oh bener, jaker penting ge. Ngomong rek berangkat di ke Jakarta poe ieu. Heeh nya ngomong-ngomong teh ka mana ieu? Waduh, aing. Mana nek hujan cuaca ya, ari anak aing eueuh di mah. Arulin bae. Nyokolot nek lelempang ke Jakarta. Melangeng lana naon eta ka budak. Nuker kamari nganjang KTAAS di babetnya ku bapak. Atuh yakin nganjang lagi tengah wanci. Itu bapak. Masya Allah, hidariane bapak menyiaran di imah. Timarana baik itu kalau arulin bae pagaweana. Atuh biasa bae pang ngaranna ge anak muda. Anak muda sih anak muda. Atulah ulin bae pagaweana, belajar naon di imah. Punya bapak nek lelempahan keur peuting urang sebebeja. Oh burung ke balik. Ngantosan teh asal lah, Pak. Oh nya bapak nek berangkatnya nu haradebe di imah. Jabak kal geus ditundaan ku bapak 2 karung gabah. Tah bapak nitip deui kanenya hiji deui. Nu hade kacang cuan anu maling. Berharga eta kacang nek. Kacang non, Pak? Tu kacang beus. Ya nu ada aja bapak hujan ini berangkat. Nu ada di jalan apa? Ya. Oh, segera balik itu nek, ya nek hujan lah. Geus kehujanan. Guys, segera balik. Iya baru kemana ya teh maranggi? Mending siar si Aas yuk. Hei, dari yang di mana? Ulin bae. Dia ge ulin bae. Teh Aas geus panggih can jeung bapak. Atuh encan, emang bapak ka mana gitu? Atuh tadi pan geus berangkat ke Jakarta. Oh, jeung saha? Jeung ka Janim. Ai si Black ka mana? Perasaan kamari nek nyusul sendal. Kamari mana nyusul sendal ta eta. Mana nih nomornya kita nih? Dia loba-loba teuing nomor. Angkat atuh suy. Hei, kamana ada Black? Itu sendal aing. Oh. Ai, pugu dia aku yang ditelepon kalah ka dieu deui. Iya dia. Ayo antar aing ke sendal. Ayo. Ah, ada Black incek beling dik. Mangga layak poe belinya sekalian mah. Aduh, Black. Kunaon dia? Hah? Waruh kunaon dia? Hah? Aduh, Cak beling. beh pokoknya mah. Dia mah. Aing kumaha aing mah sendal pecat gitu. Oh, Geus jeng-jeng bae. 11 12 jeung aing. Nyeker orang. Teh As, dulu itu ya. Ye, kapelan sama-sama nyeker ya. Lain saha eta mah. ai, mana cempreng amat teh peur sana cempreng tilinya. sumutna deh. Naon digadekeun nya ka sendalna? Wah, kemeli beas. Digadekeun. Tunggu tinggal sendalna ke Jenu Jawara. Ngomong-ngomong si Neng nyaho teh mana Jawara di mana? Atuh nyoho emang kakak naon gitu. Buku kami nek nang sendal nu kamari teh nu pohoan. Oh, Neng. Kami naik nang sendal. Nyaho teh mana, Neng? Nyoho lah aja sama bapak kami. Bapana Black. Lu bener, Neng. Anak Jawara. Terus, ayo aku ada Jawara di mana? Eueuh bapak nage geus berangkat ke Jakarta. Waduh, lu bener, Neng. Om, sendal yang kumaha ya? Titip ke sendal tadi bapak eta, Neng.
Atuh ente, bapak mah tadi tipis sendal. Waduh, kumaha ya orang? Ya tinti nyawa yang burung. Hai burung balik burung yuk. Atuh moal enak neng ieu mah. Kudu diganti ya sendalna. Yo, ganti nak.